warahmatullahi wabarakatuh. Tantosna dina dangat ayana urang dasa patepung lawung paamplok jawab desa asin kuring yayang onar di dua amor. Tantosna dina dangat ayana oge tim Ade Galura TV ayeuna aya di objek wisata Sayang Kaak nu alamatna di Hanaperang Ciamis. Tantosna aya naon wae atuh kaamengan di palihandinya. Tantosna teh insyaallah pika betaheun nya wargi-wargi Ade Galura TV. Tantosna kanggo ka wargi-wargi Ade Galura TV hayu urang tetenan sasarengan. Kusabab diterbitkeun Undang-Undang Ngeunaan Desa di mana desa-desa tiasa ngalaksanakeun kagiatanana nyalira dirojong ku anggaran oge. Seueur desa anu muncul pikeun masyarakat kalayan potensial lokalna atanapi disingkat janten BUMDes. Kitu oge tempat wisata anu disebat Wana Wisata Grand Sayang Kaak Ciamis. Atraksi wisata anu manajemenna ku BUMDes Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Potensi lokal aya dina bentuk pesona alam anu narik ati, aliran walungan Citanduy, panorama alam pegunungan, sareng hawa tiis mangrupikeun kesenangan wisata di Grand Sayang Kaak Ciamis. Aya 3 jenis wahana anu dipikaresep ku pengunjung, diantarana nyaeta nyobian wilayah Grand Sayang Kaak Ciamis dina sensasi luar negeri. Anu kadua nyaeta karpet ngalayang. Tunggang gunung ieu dipikaresep pisan ku barudak anu sumping ka Grand Sayang Kaak Ciamis. Dimimitian ku nanjak imah tangkal anu cukup luhur. Teras perwira ngaranggem peralatan keamanan. Teras ngaluncatan jangkung luhur. Naik anu katilu nyaeta nyobaan walungan Citanduy kalayan kagiatan arung jeram bodas. Nyapikeun kegiatan anu hiji ieu anjeun kedah langkung ati-ati. Wargi-wargi Ade Galura TV sata acana ngalajengkeun nonton videona tekeng hilap kanggo nge-like, komen, share, oge subscribe. Hatur nuhun. Grand Sayang Kaak Ciamis teu hoyong katingali ku tren ieu. Sumawona Wana Wisata Grand Sayang Kaak ieu dimimitian operasi ti tahun 2017. Pasti lahir dina pamenta pikeun nampilkeun rupa-rupa tempat selfie kalayan latar anu sae pikeun unggal pengunjung. Titik selfie atanapi tempat anu tiasa dipasang di Grand Sayang Kaak Ciamis sapertos kieu nyaeta teras kaca di luhur jangkungna, jangjang kukupu, meja santai anu luhur jangkungna. Kitu oge bintik-bintik sanes anu ngagaduhan kaendahan alam di sakuriling anu masih endah. Pikeun aranjeuna anu bade liburan ka Grand Sayang Kaak Ciamis maka teras-terasan nurut kana protokol kesehatan sareng teras utamakeun keamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi simkuring atas nami Eris Daryanto di pengelola Grand Sayang Kaak atanapi Wana Wisata Sayang Kaak anu alamatna aya di Dusun Cikatomas, Desa Hanaperang, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Kaleresan simkuring sapara kaca sarengan di dieu ngelola ieu wisata anu kasebatna wisata alam, ngamanfaatkeun tina sumber daya alam anu aya di sabudeureun ieu tempat. Di antawisna tebing-tebing sa tebih Sungai Citanduy eta alhamdulillah painten Allah tos maparinan sumber daya alam atanapi potensi anu tiasa diolah ku urang kumaha carana misalkan ieu potensi atanapi sumber daya alam ieu teh tiasa dijantenkeun sarana kanggo ngalap berkah atanapi nyiar kifayah painten kitu lah kirang lapkeun mah. Tah dina leresan ieu nguniakeun Sayang Kaak kirang langkung berdiri atanapi ngawitan di komersilkeunana dina tahun awal tahun 2017. Leresan ieu tempat wisata teh ngawitan ngadegkeun dibuka kanggo umum nyaeta di awal tahun 2017. Anu kaleresan Sayang Kaak ieu kerjasama sareng berbagai pihak kanggo ngawujudkeun ieu tempat wisata supados janten
orientasi profit ya tanapi bisnis kanggo lingkungan setempat anu ngaberdayakeun di antawisna orang-orang lokal di sabudeureun ieu tempat sareng generasi muda anu dibeungkeut dina Karang Taruna. Tadi antawisna sayang ka oge kerjasama sareng berbagai pihak di antawisna aya di pihak swasta sareng badan usaha milik desa anu katerahna Bumdes Sanjuang arsana di Desa Anapera. Tah kali perkawis panginten sababaraha pot kanggo swafoto istilah ayeuna mah panginten kitu kanggo selfie mohon di antawisna aya jembatan kaca, aya permadani, lajeng aya spot-spot foto sanesna anu tiasa dimanfaatkeun ku pengunjung kanggo disimpen dina sosial mediana masing-masing. Ya tulisna aya Instagram sanes kanten lah nu kitu pengen kirang lakonan. Nah, lajeng oge kerjasama sareng Bumdes teh dina hal kegiatan-kegiatan atraktif. Anu diantawisna aya ATP pada ditu, ATP teras oge aya flying fox kanggo murang kali. Tah kali ti eta sayangka kerjasama sareng pihak swasta dina wisata anu atraktifna nyata diantawisna aya mobil off-road, jeep off-road anu nyandak para pengunjung kanggo berwisata menyelusuri naon teh sungai-sungai Citanduy, lebih tebing-tebing anu aya di sabudeureun ieu dugi ka Sungai Citanduy. Jak off-road gitu. Jeung dugi ka dieu anu kirang langkung itu ngaluangkeun waktu teh atarapi nyiapkeun waktu teh sejam setengah. Itu kirang langkung nama. Setelah salajengna aya gazebo anu ngahaja didamel ku sayang ka kanggo kanggo nyayogikeun pengunjung saupamina memang aya rombongan-rombongan kulawarga anu bade botram atanapi bade ngaliwat sanes kanten. Diantawisna oge di dieu warung-warung anu kanggo nyayogikeun liwat diantawisna teras baso tok-tok teras sanes kanten anu memang diantawisna teh kanggo nyumponan para pengunjung anu kalaresan ti bumina teu nyanak tuangan kirang langkung seperti itu. Nah, sareng produk-produk home industri atanapi produk anu aya ti sabudeureun Desa Anapera anu kalaresan dipajangkeun dina kiosna Bumdes itu tiasa janten oleh-oleh kanggo wargi-wargi anu kalaresan berkunjung ka sayang ka kanten kitu. Harapan kanggo sayang ka mah mudah-mudahan kapayuna ieu tiasa janten kareueus kanggo khususna kanggo warga sekitar anu di Desa Hanaperang umumna kanggo Ciamis kali ti eta kanggo salah sawios wisata anu diperhatoskeun di Nusantara. Saran ti Dinas Pariwisata kapungkur kedah ngajungjung kana kearifan lokalna. Nah, panginten kirang langkung mah sapertos kieu lah anu aya di wana wisata atanapi Grand Sayang Kaak. Alhamdulillah panginten ti Sayang Kaak kaya dukungan ti pemerintah daerah ngalakukan promosi-promosi anu diselenggarakan teh namanya anu disupport ku Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis BP2D ya teh anu linggihna di TIC. Nyata di antawisna janten city tourna Gatrik teh di antawisna ka dieu city tour teh transit di 15 menit ajeng angkat deui menuju tempat-tempat wisata anu tiasa dikunjungi ku Gatrik. Eta panginten alhamdulillah support nama ti pemerintah daerah. Harapan kapayun mah insyaallah panginten dina sababaraha taun ka payun ieu teh di Sayang Kaak teh insyaallah bakal kagenang ku bendungan leuwih keris. Nah, di bendungan eta otomatis isukan aya genangan anu kalintang ageungna, kalintang luasna. Eta di antawisna tiasa dimanfaatkeun, mudah-mudahan tiasa dimanfaatkeun kanggo wisata-wisata anu nganunjang kana wisata alam, nyata wisata cai oge gitu. Di antawisna penyediaan jet ski atanapi
speedboat, banana boat terus gitulah. Biasa oge kanggo ngadukung karena program olahraga anu biasa nunjang karena olahraga di cabang Ciamis. Di cabang olahraga anu salah satunya di air Ciamis nyata dayung seperti itulah, kayak atanapi sanes kanton olahraga anu biasa nyupot karena potensi-potensi olahraga di Kabupaten Ciamis. Nah ya pangitan ka uninga ya di waktosna weekday sapertos kieu Senin dugi ka Jumaah harsan ieu teh duka efek tina wabah anu ayeuna atanapi aya sanes kanton hal anu masih keneh ku abdi nuju dievaluasi nuju sepi pengunjung ya kira langkung kieu da Sabtu Minggu mah dina leresan weekend atanapi akhir pekan dina panungtungan minggon ya aya pengunjung mah gitu mung dina waktu-waktu tertentu rada menurun kanggo ada kirang mohon ada kirang kanggo pengunjung ti luar daerah karena aya oge pengunjung komitmen ti perusahaan kanggo lingkungan khususnya kanggo desa Hanaperang itu berbayar gitu kanggo lebet ka wana wisata ieu tapi kanggo pengunjung ti luar mah itu berbayar tiketna Rp10.000 kanggo tiasa berjalan-jalan atanapi menikmati keindahan di alam Sayangkara. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayang onar di Dua Amor ade Gelora TV Hanaperang Ciamis ngabewarakeun. Wargi-wargi di Gelora TV tadi parantos kurang katetenan kusadeananya di objek wisata Sayangkara teh lengkap pisan dan tawisna aya anu namina ATV teras aya anu namina karpet atau permadani terbang atau ngapung ya wargi-wargi di Gelora TV tantosna ge aya kaca aya off-road oge tantosna kama wargi-wargi di Gelora TV hayu urang sasarengan kapalihan objek wisata Sayangkara. Hatur nuhun oge kanggo ka wargi-wargi di Gelora TV anu parantos setia manco, anu parantos like, share, komen oge subscribe. Insyaallah berkah kanggo sadayana. Sim kuring Yayang Ona Rudi undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.